Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa auliya'i wassalihin wa jam'il malaikatul muqarrabin wa ususan la rusyabul qadi ajilan wa ususan la rusyadina bi baqi wa umar usman wa ali radhiyallahu anhum wa ususan la musannif wa kitab qurratul uyun wa syarhi ta'lim ibnu yamun usulim wa puruhim wa sisilatim wal mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah patebang diserang para wargi sadayana urang lajengkeun kana pangaosan salajeng nanya eta pangaosan kitab Qurratul Uyun bisyarhi nazam Ibnu Yamun. Bisyarhi nazim fi nikahi syar'i wa adabihi. Jadi teh kitab salajengna anu teh can diaos wae teh nyaeta nembe dibuka deui teh kitab Qurratul Uyun. Ngabahas masalah syara' hukum nikah jeung adab-adaban dina nikah. Ieu masih muqaddimah keneh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman genep anu aya kitabna mangga urang logat sasarengan upami abdi salah dina maca atau dina logatanana mangga lereskeun bae urang sami-sami belajar. Nabiyuna asrafu bil itbaki min kulli makhluqin 'alal itlaqi wang qada ijma'u ana mustafa afdalu khalqillahi wal khulufun tafa wa man tahaka syafa fi takwiri khilafu ijma'in dawi tanwiri. Nabiuna ari nabi urang sadaya asyrafu eta anu pangmulya-mulyana jalmi bil itbaqi kalawan sepakat min kulli makhlukin ti sakabehna makhluk alal itlaqi natepan kana mutlak. Jadi Kangjeng Nabi teh eta anu pangmulya-mulyana jalma geus sepakat ti sakabehna makhluk. Naon makhluk teh kullu ma siwallah. Perkara anu salian ti Gusti Allah eta teh makhluk langit, bumi, tatangkalan, dadaunan laut, gunung sadayana eta makhluk. Makhluk teh isim maf'ul tina isim fa'il atau tina fi'il madhi lapada khalaqa. Jadi lamun khaliq anu nyiptakeun hartina Gusti Allah sebagai khaliq, makhluk anu diciptakeun isim maf'ulna lapad makhluk anu diciptakeun hartina teh. Jadi makhluk teh bahasa Arab. Wang qado jeung geus narima syah naon al ijma'u para ulama atas sepakatna atau ijmana para ulama. Ana mustofa kana yen diselir naik Kangjeng Nabi Abdul Khalqillahi eta nu pang abdolna makhlukna Allah, pang utama-utamana makhlukna Allah. Wal khulufu jeung teu aya perbedaan kaol yang tapa eta henteu wal khulufu jeung ari perbedaan kaol yang tapa eta henteu aya ieu khilaf. Wa man taha wa ma jeung ari perkara yang taha anu tegenan ieu ma kasyafa kana kabukan fi takwiri dina takwir. Khilafu ijma'in eta nyulayaan kana ijmana para ulama zawi tangwiri anu ngagaduhan penerangan ieu ijma ulama. Wa fi hadisin jeung dina hiji hadis ana akramul al awwalina wal akhirina ala rabbi wala fakhara. Ana ari kaula sorgan jeung Nabi akramu eta anu pangmulya-mulyana jalmi al awwalina anu mimiti ieu jalmi wal akhirina jeung anu pandeuri ieu jami ala robbi mungguh pangeran kaula wala fakhara jeung teu gumede jeung teu sombong. Kanjeng Nabi mah saur pangeran kami teh saur pangeran abdi saur Kanjeng Nabi abdi teh anu pangmulya-mulyana jalmi anu ti mimiti jalmi jeung nepikeun ka akhirna
jalmi-jalmi anu di bumi teh mungguh pangeran kaula mah anu pangmulyana teh nyaeta kaula sor Kanjeng Nabi jeung teu gumede wala fakhoro jeung teu gumede kaula wa ana jeung ari kaula sayyidu waladi adama eta dunungan anak-anakna Nabi Adam yauma kiamati dugikeun ka poe kiamat atau yauma kiamati dina poe kiamah wala fakhoro jeung teu gumede wa ana jeung ari kaula urang karek beungar seutik geus sombong kitu tah contona teh Kanjeng Nabi ieu dunungan sakabehna anak Nabi Adam dugikeun ka poe kiamat teu sombong Kanjeng Nabi wa ana jeung ari kaula awaluman eta panggeula-geulana jalma tan syaku anu narima beulah anu teu iman non al ardu bumi wa awalu syafiin jeung anu pangmimiti-mimitina nyapaatan wa awalu musyaffain jeung anu panggeula-geulana ditarima syafaatna wa rasulu jeung ari rasul wa rusulu jeung ari rusul bidomiro iku make domahna ru wa domisili jeung domahna sin waskana jeung sukuna yesin rusul jam'u rasulin eta jamakna lapad rasul jadi lapad rusul teh jamak taksir lamun rasul hiji utusan lamun rusul pirang-pirang rasul artina pirang-pirang utusan 25 nabi dan rusul lain rasul rusul teh pirang-pirang rasul lamun rasul hiji lamun rusul loba gitu loba rasulna teh wa huwa jeung ari ieu rasul man eta jalma arsala anu geus ngutus hu ka si jalma saha Allahu taala Gusti Allah taala bari makhluk Gusti Allah ila khalqihi ka makhlukna Gusti Allah. Jadi ngaran rasul teh jalmi anu diutus ku Gusti Allah ka makhlukna Gusti Allah pikeun nyebarkeun kana perkara anu disampaikeun ku Gusti Allah pikeun makhluk. Wal anba'u jeung ari an lapad anba'u bi fathil hamzati bariku make patahna hamzah jam'u naba'in eta jamakna lapad naba'in bi makna khobari ku make makna khobar ku makna cariosan berita khobar teh. Jadi nabi nabaun nabi hiji nabi lamun anba'u pirang-pirang nabi. Wa huwa jeung ari ieu al anba'u ala hadapil mudhofin eta netepan kana ngabuang mudhof. Ai wa ala imami zawil anba'i tegasna kana imam zawil anba'i. Wa hum jeung ari lapad zawil anba'i al anbiya'u eta pirang-pirang nabi alaihim eta kepada nabi assalamu ari kasalamatan wal kalamu jeung ari nyarioskeun jeung ari ngomongkeun jeung ari ngabahas ala haqiqatin nabi kana hakikatna nabi wa rasuli jeung hakikatna rasul wa ma jeung ngabahas kana perkara ya ta'allaku anu narima cumantel ieu emma biha kana ieu hakikat syahirun eta geus kamasyhur falanutilu maka moal manjangkeun kaula sur musonib bihi kana ieu cariosan. Jadi ari ngabahaskan hakikatna nabi jeung rasul mah eta geus kamasyhur. Jadi kaula moal manjang lebar ngabahas kana hakikatna nabi jeung rasul. Wa fi hadisin Abi Dzarin segitulahnya wallahu a'lam bissawab.